penta ku anjeun naon dipake ka hayang bakal diijabah. Andai kata anjeun nyekel dangdaunan bakal jadi duit ka hayang anjeun jadi. Andai kata anjeun leuleuh bulung hayang dijadikeun emas jeung mutiara jadi. Sok otlub matatlub. Lain eta abdi mah. Lain eta. Teu hayang. Abdi teu dahar teu nginum mentang mata ti peuting teh teu hayang eta Gusti. Pamenta abdi mah Gusti geus bae hayang disalametkeun seluruh murid kaula sakitu bae abdi mah. Billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahul wusula ila musyahadati anwaris saniyah wajtabahum li irsyadil khalqi anil wasawisi syaitaniyah waj'alahum abwaban liman yuridul uluja li hadratih wa khassahum bil ma'arif wal asrar min baini khaliqatih wa aminahum fi kitabihil muqaddasil maknun biqaulihi ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil khatim Al-Mustafa Ibni Abdillah Ibni Abdil Muttalib Ibni Hashim Ainir Rahmati Rabbaniyati Siratilahil Mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taraktukum 'ala al-mahajjati wat-tariqatil bayda. Al-hadits. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sandareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisanageungna nyaeta nikmat iman sandareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atsba tabi'in Al-Mukarramun, para alimil ulama, para asatid, bil khusus kakersana Kiai Haji Turmudi, oge ka para kiai-kiai nusanesna, nukusim kuring dimulyakeun, mudah-mudahan sami-sami dimulyakeun ku Gusti Allah. Para habaib, alhamdulillah. Di tengah-tengah orang aya Habib Umar Tohar Semarang
hadir di tengah-tengah aya Habib cocoan berikut Habib Lutfi lelembutan alhamdulillah nyana hiber alam hadir lantaran tadi penting merasa kurang sehat periksa dokter mudah-mudahan orang dakeun sing enggal damang sing dibere kekuatan ku Gusti Allah jang pun tayangeun urang sarerea oge ka para aparatur pemerintah alhamdulillah aya Bapak Gubernur Bapak Bupati kemudian pertahananana alhamdulillah Dandim Kapolres aya kabeh ngan amanat nyana dek ngaji bae cenah ka dieu Bupati ge cenah lah kula mendek ngaji bae moal ngomong oh masalah geus amanat jadi nyana dek khusu ngaji entek tadi nyana rimbasa ceurik inget bebenena nu putus teh ya kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah urang dina tahun ieu kumpul sakumaha biasa dina raraga haul Sultan Aulia anu ka-59 cikeneh mah tahun kamari urang haul sakumaha paweha tadi nyarita urang geus datang deui padahal anu geus eueuh loba nu tahun kamari milu tahun ieu henteu loba urang ge nu tahun ieu milu haul tahun isuk henteu asana ambalaya nu dihareup ti heula cenah aya nu itu tukang mah geus tarempo kabeh tah mah leuwih ti heula tah mah nu jelas bate jaho ta umur urang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, selama 59 tahun di dieu kupun rama didirikan amanat ti guruna Kiai Arsyad bin Haji Ismail oge ti guruna Kiai Dahlan bin Arjai tuluy sabada pun sepuh daya diwasiatkan ka simkuring ulah majar bahwa simkuring teh ahli toriko eueuh sakadar katitipan haul jeung katitipan amanat nu sejen ternyata lamun urang jaritakeun toriko isin ku hesekna ieu mangan sakadar nyarita bahwa di dunia ayat toriko di Indonesia ambalayah toriko salah sahijina nu datang ka Banten dibawa ku Syekh Abdul Karim ialah toriko Qadiriyah wan Naqsyabandiyah jika pun Bapak Abah Haji Dimyati bin Abah Haji Romli menang ti guruna Kiai Arsyad menang ti Ki Dahlan bin Arja kemudian menang ti Ki Husein Carita terus Ki Husein menang ti Kiai Agung Asnawi Caringin Kiai Asnawi menang ti Syekh Abdul Karim menang ti Kiai Ahmad Khatib Syambas menang ki Syamsuddin kaing ti Syekh Muhammad Murad menang ti Syekh Abdul Fattah menang ti Syekh Utsman menang ti Syekh Abdul Rahim menang ti Syekh Abu Bakar menang ti Syekh Yahya menang ti Syekh Hisamuddin menang ti Syekh Waliuddin menang ti Syekh Nuruddin menang ti Syekh Syarifuddin menang ti Syekh Syamsuddin menang ti Syekh Muhammad Hatak menang Syekh Abdul Aziz menang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani quddasallahu sirrah Syekh Abdul Qadir menang ti Abu Sa'id Al-Mahzum Al-Mubarak Abu Sa'id menang ti guruna Syekh kitu Abdul Faraj At-Turtusi menang ti Syekh Abdul Wahid Tamimi menang ti Abu Bakar Shibli
Abu Bakar Shibli menang ti Abul Qasim Junaidil Baghdadi. Abul Qasim Junaidil Baghdadi menang ti Syekh Sri Sikti. Syekh Sri Sikti menang ti Syekh Marufil Qurhi. Syekh Marufil Qurhi menang ti Abu Hasan Ali Ridho. Syekh Abu Hasan Ali Ridho menang ti Syekh Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim menang ti Syekh Muhammad Bakir. Syekh Muhammad Bakir menang ti Syekh Muhammad Ja'far Siddiq. Syekh Muhammad Ja'far Siddiq menang ti Syekh Imam Zainuddin. Imam Zainuddin menang ti Syekh Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ti Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Rasul menang ti malaikat Jibril. Malaikat Jibril menang ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Etalah silsilah mu'tabarah Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah anu jlig ka Banten dibawa ku Ki Abdul Karim, dikembangkeun alhamdulillah Tangerang, Bogor, Serang, Pandeglang, Rengkas Betung, terus Kalabuah. Alhamdulillah berkembang terus. Per detik ieu basi keneh aya nu nyarekelan, walaupun lamun ditaliti geus teu pati sesuai. Di antara kesesuaian ahli thariqah nu ayeuna, ahli thariqah nu ayeuna teh sok ngadahar duit ti pamarentah. Ketika ahli thariqah ngadahar duit ti pamarentah batal, norekatna batal. Nu mantak babupati mah teu mere duit ka kula. Nyaho teuing kulana teu daekeun nyaho pelitnya na. Nu jelas lain. Diterima mah diterima ngan dibikeun ka kotok. Ke kotokna dipencit di dahar ku kula. Atuh kene-kene ketel. Nah iyalah di antara anti ahli thariqah ialah menta, pang anti-antina lamun aya ahli thariqah menta batal norekatna. Di antara anti ahli thariqah adalah ngaharepkeun pamere ti batur, toma ngaranna batal norekatna. Di antara batalna norekat di mana-mana ngahutang. Cenah ieu mah lain ngahutang ngredit. Wah, atuh apa maning iku mah wede. Mengkonon sirang. Iku mah lebih parah ge. Ya Karim. Nah, deuleu kurang ahli thariqah ti mimiti Lebuan. Serang. Datang ka dieu mana? Aya ahli thariqah mobilna menang ngredit goblok. Nah, iyalah aya 10 anti ahli thariqah teu kudu dibacakeun kabeh leuwih parah ka ditu mah eta beta sakitu masyaallah Karim. Ngamandak isi lamun jaritakeun tarekat ngan kulantaran ieu mah ala kadar kawasiatan atuh diteruskeun we. Emang cenah kieu tilok ngahutang osok. Aju kumaha teh batal. Ngan kula mah mayarna 2 kali lipat. Nyana bungaheun kan. Nah, ai Bang Habib Rozak makan ngeridit bloon kan. Masa norekat ngerodit. Di mana awalna berangkat tarekat nu sabenerna? Nu sabenerna mah kieu. Ketika manusia ningali matana, wah pemandangan Masya Allah luar biasa. Ningali nu gelis-gelis ya Karim. Ya Allah ya Rabb. Ketika orang ka parahyangan ningali mojang parahyangan, Masya Allah. Ketika orang ka Mesir, ya Karim, nu jore di Mesir mah. Ketika orang ka Yordan, ka Maria, ka Uzbekistan, ya Karim, ningali awewe teh nu jore barang balik deui ka Indonesia ka Cikupa, Masya Allah. Okos lain le jelema. Iyalah dadalean eta teh apakah aku nu dikitukeun bae. Ketika beralih kana dedengean, ngadenge dangdut, ngadenge pop mie, ngadenge jazzman dan lain-lain sebagainya. Ieu ceuli ngadenge suara-suara musik anu ngeunaheun langsung menyentuh hati. Masya Allah Karim. Apakah kudu diantepi dedengean model kitu? Ketika aambean anu nyengat
urang meuli minyak tising kofur buatan Feris ambean ke orang tajamlah luar biasa urang liwat set kosmait anyar luar biasa tidak kadaharan dimimiti nulada nu tiis nu amis nu hasem dan lain sebagainya ira rasa nikmat ngeunah perasaan lezat beralih karena pakaian beralih karena kendaraan beralih karena bangunan apakah kudu kitu hirup nu sabenerna setelah diteliti horeganan tina kahirupan Kangjeng nu Kangjeng teh uswatul hasanah anu memberikan khusus ka Hudzaifah memberikan khusus ka Sidina Abu Bakar Siddiq memberikan khusus ka Sidina Ali memberikan khusus ka Khulafaur Rasyidin jeung beberapa sahabat-sahabat anu lain anu sangat sederhana cukup baju ngan hiji atau dua cukup mun ngadahar korma hiji kuduaan cukup mun sare ulah make anggel geus bae make leungeun bae kos kieu atawa lamun endek make anggel dibuatna tina kayu bae malah di Baduy mah pan anu dianggelan teh lain hulu ieu kapan nyana mata suku dia mah ku tarolol cenah aya hulu nu teu digawe dianggelan aya suku nu capek teh dianggelan kitulah urang Baduy emang bener eta di dieu aya badul teh nu make jas hideung eta Baduy mananya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah tina titinggalian dedengean aambean rasa jeung perasaan-perasaan kenikmatan-kenikmatan iyalah anu kudu diopenan iyalah anu kudu diropea ternyata horeganan eta mangan sakadar zahir lamun hirup nutur-nutur zahir bae kaayaan mata terus dituturkeun kaindahan ceuli dedengean dituturkeun kahayang irung sungut jeung sajabana dituturkeun silaka urang bakal walaupun urang maca dua kalimat syahadat maca la ilaha illallah kalimatun thayyibah saheulaanan lantaran urang teu pernah ngekang nafsu bakal aya itung-itunganan engke jaga di akhirat maka ibadah ngan sakadar zahir doang ieu mangan sakadar fikih cok reberesan make fikih dimiti make sapinah datang ka Fathul Muin Fathul Wahab Tuhfah Ikna iruk dengan sakikituna be urusanana teh urusan zahir be lantaran tamangan sakadar Islam Islam mah ilmuna ilmu fikih sasaranana ngan sakadar jasad tujuanana adalah sasaranana jasad tujuanana ngan sakadar syariat jelema nu ngalaksanakeunana ngan sakadar disebut abid pagaweanana ibadah eta teh ngan sakadar zahir we jelema kuari ibadah ngan zahir hungkul ditingali ku urang beuh tarangna mah hararideung ieu deui wahara jasa calanana leuwih panjang tibatan samping bagus wah wahara lamun sujud angel mun loba jelema tapi lamun sorangan hampir teu sujud lamun loba jelema masyaallah duhana bae duha 24 rakaat eta lamun loba jelema mun loba jelema teu duha nah ilah zahir mah kos kitu bae nah lamun urang nutur-nutur zahir bae kos kitu bae hirup teh eueuh nanaonan sakadar cangkang di akhirat engke bakalna moal bisa nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim sebab ngan sakadar ngurusan zahir doang patalina ngan jasad naik kuari kana iman di dieu urusanana adalah qalbu ilmuna disebutna ilmu tasawuf sasaranana adalah qalbu pagaweanana adalah disebut ubudah gelarna ngaranna zahid mulai kuari ngurusan hate awak dibarengan ku syariat fikih qalbu dibarengan ku tasawuf
mulai hirup berbarengan berdampingan bakal indah kira. Lamun hirup gan sakadar zohir doang urang kababawa tahun baru kumaha kahayang urang puncak alhamdulillah bupati biasana ka puncak kuari aya di dieu zikirnya na gubernur zikir wallahu alam ke sore marencana ka mana wallahu alam urusannya na geus mah penting kuari aya di dieu. Nah iya urang lamun urusan zohir bae capek tapi ketika jeung batin indah. Ulah sok inget ka dongeng aya hiji jelema ngurusan tangkal korma kebon korma jeung kebon anggur di Mesir diurus kunya nu bogana teu pernah ningali ka kebon. Satu ketika nu bogana ningali ka kebon kaget, lain kaget ningali korma baragus, lain kaget ningali anggur baragus, kaget ningali nu ngurusanana pamajikana Masya Allah cak nu boga kebon imal lain lalaganya ima turun ti kayangan kayaknya akhirnya tuh karena ge lalaki sugih kan bisa baik salakina digerokeun sini maneh balanjanya ka toko ye balanjana loba jasa disuris ku nya nah ye balanja ka toko tah duit dah brak pamajikanna teu meunang milu ti tah ngajagaan kebon atuh ngaranna ge bujang berangkat bae cenah mamangkaningkan naik onta pamajikanana di deukeutan ku nya neng salaki eueuh ieu kan kebon anu kakak nu kula Masya Allah neng lah geus pokona mah gaji ulah dicaritakeun deh bakal ditaikeun sementara diguprakan duit we tah ieu mah cekel bejang nih ribuan real dirham maksudna naon tutup pintu-pintu kabeh ulah aya nu neuli tutup saya geus ditutup di deukeutan di toel cek si neng keheula gitu aya kene anu muka periksa deui ku bos bos atuh maka geus make calana jero bos geus siap bae gegeran bae lawang mana ieu muka ieu ya Allah balik deui ka dieu nya neng geus tertutup kabeh hiji deui cek masih muka kene wah bos neangan ka unggal juru ka mana geus tertutup kabeh cekel si nengna tendeun di pos langsung ditangkarakeun cek si neng aya kene hiji anu encan nutup naon ieu pintu hati teu daek nutup ieu mah anu terus bae komunikasi jeung Sang Khaliq anu nyana aya teu pernah eueuh nu nyana ningali teu pernah buta anu nyana ngadengen teu pernah torek anu nyana uninga teu pernah bodoh ialah pintu hati ieu teu pernah nutup hati abdi mah kadeule bae Sang Khaliq teh andai kata Tuhan bade ngazinahan abdi nyangakeun sadaya-daya ngan pintu hati abdi teu pernah nutup muka terus asa babarengan jeung Sang Maha Pencipta sakitu bae abdi mah langsung eta boboga anu kekenceng turun ampere ampere turun tatadina 12 volt langsung Masya Allah jakna ternyata horenganan jelema anu dianggap susah jelema anu dianggap hina jelema anu dianggap teu berdaya orang ngabogaan iman anu luar biasa aing anu dianggap gagah anu dianggap sugih anu dianggap boga tapi ternyata orang tertutup mata hati Gusti Allah tobat cek eta bos langsung nyana bebeja neng ieu bapak rek tobat kumaha tobat bababari cak ieu teh kumaha bukakeun mata hati justru ieu teh daek muka-muka coba cak cenah ngagebruskeun maneh ka sumur si neng bisa aja saya si neng engke ge lamun ngagebruskeun maneh ka sumur tah engke kadeule bakal kadeule ke kabeh ge Gusti Allah ge langsung kadeule parengaran eta mah tuh nya eta sok geura ge urang datangan cek si neng teh ka kiai-kiai anu imanna tebal
anu imana bener-bener kuat, anu mata hatena terbuka. Nah etalah urang teh kuari ieu nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, seorang kutubul aulia anu tadi dicaritakeun manakibna ku Kiai Turmudi. Rada aya kakurangan teh geus tikulan nambahan bukuna panjang satungtung deuleu. Wah beh anu milu haul, anu apal kangarana, anu pernah nganasab ka anjeunna ditulis bae wah beh ditulis sebagai muridna ku Tuan Syekh, tulis kabeh. Malaikat protes dina Bahjatul Asri caritakeun cek malaikat, "Hei ulama yang tulis-tulis bae, ai kitu mah nu masantren, nu kitu mah nu ngaji, nu kitu mah nu salat, ari nu kitu mah anu ibadah, gawe tulis sebagai murid. Apal ieu nu jara rauh anu henteu saralat. Salat maghrib isya henteu. Aya subuh jam 8. Namanya nu kos kitu murid Tuan Syekh. Protes malaikat, hapus. Cek malaikat, Gusti teu ridho kula mah. Sebab lamun dianggap murid Tuan Syekh ka sorga kabeh. Apa ieu teh saralat jana? Salat teh uca aco, nya salat inget ka karunggoni. Nya salat inget ka si eta. Si eta nu mana? Si itu teh anu nyenghel teh. Kata bagus. Diprotes ku malaikat, langsung ka Gusti Allah. Cek Gusti Allah tanyakeun bae ka Tuan Syekh, coba siap henteu diprotes? Begitu diprotes ka Tuan Syekh ku malaikat teu ridho, lamun ieu kabeh dianggap murid kabeh. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir ngomong ka sie, "Yai malaikat, sia protes-protes ka Gusti Allah, bejakeun ka Gusti Allah. Lamun aing dianggap jadi kutubul aulia, nu kumaha bae kabeh dianggap murid aing. Ya, nu jorek teh anu jorek perlu disapaatan, tulis di bukuna. Nyana jorek aing bagus. Nyana jorek murid aing dianggap wali bagus. Geus nu jarore kalimpunan kudu bagus. Idit sia malaikat ka ditu. Masyaallah. Cek malaikat teh bisa digagugugat. Walara tah. Tah anu mantak ente geus teu kudu saralat, asal hadir jadi murid. Geus. Ge cenah kieu teh teu kudu diomongkeun, ya kami memang geus tilok ieu. Nah ilah keistimewaan kutubul aulia. Malah diantara anak karomah Tuan Syekh teh pan hebat jasa. Aya jelema boga anak awewe hiji-hijina. Begitu hiji-hijina ke laut maot. Laporan indungna ka Tuan Syekh. Tuan Syekh, naon? Ulah boga anak hiji-hijina maot. Atuh geus maot mah geus lain kitu. Hayang hirup deui bae teh. Atuh laraonan cek Tuan Syekh teh atuh geus maot teh. Henteu kumaha mah hayang hirup deui bae ngan hiji-hijina. Langsung ngadoa. Bihaki jadi dan lain-lain sebagainya. Gusti panghirupkeun deui eta karunya awewe ngan boga anak hiji-hijina. Gas cek Tuan Syekh teh ka indungna. Balik ka dieu saya ge di imah. Guguran bae nyana bunga sebab Tuan Syekh mah pan tilok kabohong cara Habib Rozak. Oh. Lompat pasti cenah ieu. Nah barang datang ka imah dideuleuan di kamar eueuh balik deui nya ka Tuan Syekh. Tuan pan biasana Tuan tilok bohong ku ieu eueuh mah kadoa deui ka Gusti Allah ya Rabb bihaqi jadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dulubi kamahril maut ya Allah. Tetapi lamun ku Gusti dihampura anggap kula hampura pang hadirkeun deui ya Rabb. Langsung balik aya ge imah bunga teh awewe datang ka imah eueuh deui bae. Aduh sakira ieu mah cari orang kieu Tuan Syekh kok ieu mah jadi magol kieu asana ngadaha duit gubernur kajen kumaha ge teu beres ya. Langsung berangkat deui ka Tuan Syekh encan aya encan 3 kali. Begitu 3 kali ngotot nyana gas balik lamun kuari awas ancam kukula Gusti Allah baik. Eta keur carita ngomong papada nu bodoh ku gede-gedena ka kutuban Tuan Syekh. Akhirnya langsung datang ka imah ayah langsung sujud Tuan Syekh sanggeus sujud ceurik teu ngomong cek Gusti Allah, hei Abdul Qadir kunaon maneh teu laporan geus aya. Gusti
ngisin kula. Ngisin mainnya kutub angel di ijabahna. Tah lamun doa mamin mah bener. Masa Habib Rojak geus tah mah sabulan ge teh di ijabah masalah, no problem. Ai kula mapan kutub jekeun. Masa angel sih? Cak Gusti Allah teh hampura. Gusti Allah minta hampura. Urang tau jaritakeun Tuhan Sefuara. Abdul Qadir jang nutupan kariweuh anjeun, jang nutupan kasedihan anjeun, jang nutupan kehancuran hati anjeun. Geus ayeuna mah hampura yeuh dibejakeun. Pertama maneh menta lantaran beak di laut di daharan pulau awakna kula karak putus malaikat Jibril. Jibril segera kumpulkeun. Doa nu pertama Jibril titah ngumpulkeun. Doa nu kadua kakarak ge dihijikeun di jalan. Awewe nu mindungna datang ka imah nyana di jalan kene. Doa ku katilu kakarak aya di imah. Atuh sakitu mah sedeng we cek Gusti Allah atuh. Teu bisa. Gusti mah maha kholik, abdi mah maha makhluk. Gusti mah teu kudu ngutus Jibril, deuk aya bae atuh. Deuk mana kekawasaan Gusti mah jam kudu make Jibril segala rupa. Behe. Parah ieu cek Gusti Allah. Geus. Nu geus mah geus bae. Nu geus mah geus bae ngan ka ditu moal deui. Ambo. Kuari mah kieu. Utlub matatlub. Penta ku anjeun naon dipake ka hayang bakal diijabah. Andai kata anjeun nyekel dangdaunan bakal jadi duit ka hayang anjeun jadi. Andai kata anjeun nyekel batu-batu bakal jadi emas jadi. Andai kata anjeun leuleuh bulung hayang dijadikeun emas jeung mutiara jadi. Sok utlub matatlub. Lain eta abdi lain eta. Teu hayang abdi teu dahar teu nginum mentang mata ti peuting teh teu hayang eta Gusti. Nu mantak abdi teu sare unggal peuting zikir ka Gusti taqarrub, tafakur, mujahadah. Abdi teh embung neuleuh dunia indah, embung neuleuh gunung emas, embung neuleuh dirham, hayang teh neuleuh teh ka Gusti bae karidoan Gusti. Manya abdi haju dibere nu kos kitu teu hanai abdi nu kitu mah. Teu hanai. Atuh ayeuna hayang naon abdi manu di pikiran teh lain diri abdi manu di pikiran teh lain sasaha tapi umat sabada abdi teu aya. Lamun Gusti Roh husul junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaritakeun ummati kuring geus sarua kos Kangjeng Nabi muridi sanggeusna maot kangjeng selalu inget ka umat. Sanggeusna maot kaula selalu inget ka murid kaula. Pamenta abdi mah Gusti geus bae hayang disalametkeun seluruh murid kaula sakitu bae abdi mah. Insyaallah teh Gusti Allah geus atuh tanda tangan Jibril. Tanda tangan. Geus memang geus pokona mah dihampur. Tanda dihampurana cek Tuan Syekh kumaha? Ismuka ka ismi al-azam. Ngaran anjeun kos ngaran kula nu agung. Ketika ngaran kula nu agung dipake taqarrub ka kaula, kula selalu ngaijabah doa. Teu kudu make ngaran kula, make ngaran anjeun bae. Asal nyebut ya Abdul Qadir, istajib doaana. Ya Abdul Qadir, Gusti Tuan Abdul Qadir, coba pang aijabahkeun pamenta abdi, panghasilkeun abdi. Teu kudu ka Gusti Allah, ka Tuan Abdul Qadir geus cukup. Mantak sadunya kabeh 5 benua eueuh nu teu pernah nganasab ka Tuan Abdul Qadir. Kabeh ngahadiahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cenah Habib Rozak sakitu Abdul Qadiran kok teu diijabah? Abdul Qadir nu mana heula? Sebab nyana boga babaturan ngaran Abdul Qadir. Habib Peing atuh teu moal bere. Jangan yang itu, Bib. Yang ono. Nah, mantak
pelebah kolbu kudu diurus. Masya Allah karib. Lamun Tuan Si Abdul Qadir ingat ka muridna penerus toriko nu mana baik nu enggeus dimuktamarkeun di Indonesia melalui Jatman atawa anu lokal sarua baik kabeh mikiran teh kumaha bangsa, kumaha negara, kumaha umat. Jelema anu cicing dimui mah mikiran ngan sakadar sagulipak samuyeun, jelema anu didepag ngan sakadar sagulipak sadepageun, jelema anu boga yayasan mikiran teh ngan sakadar kumaha murid yayasanana jeung sagulip yayasan. Tapi ahli toriko pemikiran anak kumaha umat di Indonesia, kumaha negarawan, kumaha bisnismen, kumaha jelema nganggur. Lamun Pak Gubernur memikirkan tentang nasib rakyatna kumaha supaya ulah miskin, lamun Pak Bupati sakabupaten memikirkan umatna supaya bener-bener roh, supaya bener-bener umatna ieu bisa sejahtera. Tetapi kiai mah nu mikiran teh lain kitu, kumaha Pak Gubernur supaya salamet dunia akhirat, kumaha Pak Bupati supaya salamet dunia akhirat. Jadi dunia mah mobil naon ku bupati dibogaan ya ambalayahnya mobilna anu muter beta mobil naon anu muter beta naon anu muter be mobil naon nu nyana eta boga ka molen-molen anu eueuh saungan teh anu saungan mobil naon nu aing teh nyaho nu sia ki sarua teh nyaho da urang mah bodoh mah nu nyana geus buku mobil kap bupati jang duniana kurang naon. Tapi kula mikiran salamet kumaha si bupati di akhiratna. Ji ahli toriko mah memikirkeun teh kadinya. Lamun ningali jelema malam tahun baru dar ya Karim, Masya Allah ngabeakeun duit nyana duit tang ti mana duit nyana kabungah nyana. Tetapi di akhirat salamet apa moal sih? Ketika jelema dagang geus buguh dagang anu ambruk batur mah moal terus ieu dagangna. Gitu jualan lu nan rugi jualan rugi tereh geus santo mah. Ieu nu untung mah dagang untung. Ah, ieu jelema salamet moal. Ahli toriko mah memikirkeun teh kasalamatan fid dunya wal akhirah. Kula mah inget ka dongeng di Baghdad. Di Baghdad aya hiji ngaran kiai ngaranna Bahlul. Ketika orang zarah ka Baghdad ge aya di merekna Maqbarah Bahlul. Kurang liwat gadinya aya urang zarah heula Ki Bahlul ya. Ki Bahlul teh okos Bunawa. Begitunya dipanggil ke kerajaan sekali, dua kali, tilu kali, LDF datang. Begitu datang, kan korsina geus dimerekan teh. Geus dimerekan, Habib Rozak kan merekan diuk bae. Jadi mah teu aya merek sebenarnya banyak. Nah, ieu nu kos kieu ilegal. No problem. Nah, eta Ki Bahlul datang. Begitu datang ke kerajaan, diuk di kursi raja. Wah, tumpang kaki kieu, ngarokok. Bahlul. Mangkaning dandim aya kon kuari. Kapolres aya kan. Nah, cak dandim, tembak. Cak polisi, jangan tembak dulu, tangkap. Langsung polisi datang kadinya tewak, nyana tangkap, turunkeun. Tinggang ku dandim. Bahlul Allah juga Allah. Kok kamu Allah-Allahan sih? Cak dandim. Sikat itu Allah. Salah. Beak beungeutna. Beak Bahlul beungeutna. Irung geus kadal irung rata jeung pipi. Ya, geus kieu Bahlul. Tuan Raja gerokeun cak dandim geus nyiksa urang ye Kiai Bloon ye. Kiai Bloon, geus siksa selesai. Tuan Raja datang, nyana ceri ka Tuan Raja. Kenapa kamu nangis? Enggak apa-apa, enggak usah nangis. Ceri terus bae nyana ceri. Okay. Cek Tuan Raja kunaon ieu jelema diteunggelan? Diuk di kursi raja. Wah bener. Teu sopan cek Tuan Raja. Haji ieu kan jadi robah beungeut. Sikat ku dandim. Wah, makanya make hizib. Wah, dandim atuh kuari makan irid hizib atuh. Masya Allah,
Masya Allah. Bagus ya Tuan Raja. Nyana cerik. Tidak perlu nangis. Tuan Raja. Tapi terus cerik. Hai Bahlul. Ayo mana cerik yang cerikan sa? Kula mah cerik teh lain yang cerikan abdi Tuan Raja. Yang cerikan sa? Yang cerikan Tuan. Siapa yang cerikan aing? Aing baja geus jadi raja, jelema jeneng atuh. Kabeh di bawah aing, maka jeung nyerikan aing sia nu kudu cengcerikan teu abdi mah teu kudu dicengcerikan diri abdi mah. Dusu abdi mah cerikeun yang cerikan Tuan Raja. Cerik naon sih yang cerikan aing? Abdi anu diu kakarake 10 menit bae geus disiksa komo Tuan Raja mah sabaraha taun meureun siksana di Allah. Sak Tuan Raja je pan saya jadi kos kitu atuh. Kayak Bahlul tenang. Aing jadi tersentuh ya hati. Tapi lain potongan WH mau ada kabangun Banten kok. Nang nitakula eta. Mantak doakeun. Lamun nyana tadi 2018 can anggeus turunkeun ku urang. Kula mah sabarana pamenta jeung para kiai nu sejen, hiji Banten, 2 tadi teh Syekh Mansur, 3 Syekh Asdawi. Asal jarah ngeunaheun geus senang urang mah sakitu doang. Urang kan ke lamun kadu 2018 yeuh kabeh jelema aya 1 juta mah urang jarah kabeh ka ditu. Bareng jeung kula bener teh. Nah, lamun anggeus berarti urang taekeun dewe, lamun teu anggeus bisa kalian abeh lobaan demo. Ya Karim. Insyaallah lah. Urang ningali gerakanana kuari jalan geus bagus. Bupati ge alhamdulillah jalan geus baragus gade ngancan anggeus nya. Dan anggeus minta mohon maaf cenah ka kula teu kudu ka kula ka rakyat. Minta mohon maaf lah. Nah, cek raja teh kula mikiran bae. Kula 10 menit bae ya bengok. Irung teu kadeul rata. Tuan mah sabaraha taun ke di akhirat tak wae teh cenah. Kula loba omong sia Bahlul. Mulai ti harita tobat cak Raja Bahlul. Dicoba tuh kumaha ieu. Dicoba kumaha coba pangmukakeun mata hate selama ieu kula jadi raja teh ku ngeuneunahan. Pan didoakeun lagi ku para kiai. Kula jadi raja teh nu manta kiai nu sok ngadongakeun pamarentah teh kiai hebat eta. Kiai anu geus mukholid jeung pamarentah kiai istimewa. Sebab ngadoakeun pemerintah jeung bangsana. Tapi aya nu lengah ketika kiai ngadoakeun pemerintah nu didoakeun jadi gubernur jadi, pemerintah anu didoakeun jadi bupati jadi, kiai nu ngadoakeun setah yang jadi mui jadi. Ku berkahna doa kiai istimewa, lengah nyana horenganan dibalik doa na nyana diijabah nyana nu mundur. Pamarentah mangenaheun jadi bupati horenganan majelisna nu nyana nu ngeusian teu karasa ku nyana. Eta kutukan ti Gusti Allah teu karasa. Kiai ngadoakeun supaya Pak WH jadi gubernur diijabah ku Gusti Allah. Kiai anu hantem-hanteman ngadoakeun zahiron wa batinan anu kadituna minta duit bae ka WH. Kuari pondok pesantrenna santri eueuh nu ngaji eueuh. Hayo sia. Emang kula teu nyahok itu di Serang di Pandeglang. Dah, bupatihna jadi bupati, kiaina jadi sampah. Ingat. Kudu kumaha atuh? Ngadoakeun mah ngadoakeun ulah sok hayang dibere. Ngadoakeun mah ngadoakeun ulah sok menta. Tah ieu kiai goblok. Nu ngadoakeun jang bangsa jeung negara kudu bersatu, tapi menta cuan. Ulah kudu menta. Kumaha cenah kiai lamun dibere? Sia mah sok aju kitu. Emang sia mah hanya lalungtik bae ka aing. Nah dibalik ngadoakeun pemerintah hasilnya aya kemunduran pada dirina, majelis tinggal majelis, pondok pesantren tina pondok pesantren, introspeksi diri, lain pemerintah bae nu kudu tobat, kiai nu kudu leuwih tobat. Kiai nu kudu tobat. Ya Karim, masyaallah. Iyalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nyana mungprung dedeuheun ka murid-muridna nu aya di saantero jagat. Masyaallah Karim. Kulangan sakadar nyaritakeun dongeng mimpi Habib Lutfi mimpi
aya 4 kuda nu hiji ditaekan ku manehna, kuda nu kadua ditaekan ku kula, kudana kuda putih, nu dihareup ditaekan ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nu hiji kosong, ditanya di kamarana ieu cek Habib Lutfi, kita naik kuda mau kemana? Mau ke Cilogok haul. Cuman karena manehna teu sehat, sangat hayang hadir di lelembutanna tetap hadir, geus ngimpi seperti eta disampaikan ka kaula. Nu hiji kosong, nu hiji. Nah ieu nu hiji jang saha? Lamun ka Habib Rojak teu ridho aing mah. Wah teu ridho sama sakit protes aing ka Gusti Allah. Hapus tipek. Ya, ieu kuari kosong gede nu hiji. Kosong gede tanu hiji 4 kuda. Lain sembarangan mimpi atuh Habib Lutfi mah. Jeung aya deui seorang Habib nu teu pernah keluar mimpi sarua. Datangan moal dibejakeun, kemudian aya deui seorang kiai kehadiran Tuan Syekh Abdul Qadir. Kuari teh aya hadir melalui impian-impian orang-orang tertentu. Mata kula aju naon gara-garana teu asa isin dikerpeting kene ti kamari dahar ge sawab begitu. Maksudna aku isin. Ya Allah ya Rabb. Teu geuna cicing sebab jelema nu karari itu loba nu ngimpi. Iyalah Habib Lutfi impianna pohara. Kemudian ayalah alamat-alamat ka kula insyaallah teh kudu dicaritakeun. Ieu bercerita Tuan Syekh Abdul Qadir Pohara, berikut Bahlul, terus berikut kiai-kiai ahli thariqah. Lain sakadar Bahlul, lain memikirkan dirina tapi memikirkan bangsa, umat, pemerintah kumaha sangkan salam. Gitulah abah kula selalu deket jeung pemerintah, hanya ngadoakeun supaya saralamet. Atuh kitu kene ka Habib Lutfi terus bae datang ka kiai, ka pondok pesantren, ka pemerintah. Nu dipake kahayang, neuk naon dipake kahayang ge sagala aya atuh bari henteu usaha, tetapi hanya berdoa ka Allah Indonesia supaya selamat, bangsa Indonesia supaya subur makmur tur selamat. Masyarakatna supaya ingat ka Gusti Allah selamat, dunia akhirat pemerintahanna selamat dunia akhirat. Hiji-hijina supaya terbuka mata hati. Eueuh di jalan terbuka mata hati adalah tobat. Eueuh di jalan. Nomor katilu terakhir ialah tentang ruh. Ieu mah leuwih jero. Tadi mimiti Islam, fikih, kedua iman, thariqah, nomor katilu adalah ruh. Ieu mah jurusan Sirrul Asrar anu kabelah ditunang ke aya babacaan-babacaan Tuan Syekh Abdul Qadir. Anu nyana ketika datang ke Sirrul Asrar nyana bisa naik bisa turun, bisa naik bisa turun, bisa ngapung. Iyalah Tuan Syekh Abdul Qadir. Jadi katilu ngaranna ihsan, ilmuna ngaranna ilmu tahakkuk, jurusanna jurusan hakikat. Jurusanna hakikat. Nah, urusanana nu di urusana jurusan hakikat ieu nu di urusan ruh. Di awak urang teh aya sodru, aya kolbu, aya fuad, aya ruh, sirrul asrar. Lamun ibadah geus datang ka dinya disebut nage ubudah. Nah, hirup geus teu kudu dahar, asal maca subhanallah seubeuh. Asal maca la haula wala quwata illa billahil alil azim gagah. Mun maca zikir la ilaha illallah leng eueuh nanaon nu aya ngan Allah. Ruh kulantaran orang menyaritakan ruh panjang jeung dongeng-dongeng ruhani mah pasti orang asup ka alam malakut. Alamna alam ieu keneh ngan urang geus teu katutupan ku zahir, ku jasad. Qalbu urangna geus terbuka ka Allah, nu aya ruh urang jeung Allah disingkapkeun blek urangna di dieu tapi urang aya di alam malakut. Urang kapanggih ke jeung malaikat-malaikat, kapanggih jeung lelembutan-lelembutan. Kitulah dina thariqah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka hiji keuntungan urang ayeuna babarengan ngabangsa ka Tuan Syekh Abdul Qadir, malah mandar urang dijadikeun muridna. Amin. Nomor kedua ulah hese-hese hadiahan Tuan Syekh Abdul Qadir sebab ngaranna sarua jeung Ismul Azam jaminan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nomor katilu nyana ketika disalaman ku urang hadir
nu mentak lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ka Kangjeng Nabi zarah langsung assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, zunubi ka maujil bahri, dibaca taetana langsung muka kuburanana udang sasalaman pelukan asli kabelah dia balik Tuan Syekh Abdul Qadir lamun sapoe teu kapanggih jeung Kangjeng Nabi ceri unggal poe kapanggih jeung Kangjeng Nabi unggal poe lamun Syekh Ibnu Athaillah salila hirup nyana kapanggih jeung Kangjeng Nabi anu yakzotan 37 kali kapanggih langsung kapanggih pan aya Habib Rozak bajeng kuntilanak nyana masa liwat bae ka kuburan Rozak ini temenmu tuh mantap orang lamun nelinya sieun ya mak lampir lah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah maka simkuring aya alamat sebenarnya mah saya diberi 3 bendera oleh orang yang tidak dikenal kakek-kakek malam datang kemudian pergi lagi bendera merah putih titip yang kedua bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang ketiga adalah bendera hitam di samping eta aya deui nu mere titip sampaikan ka umat bahwa tanda ieulah tanda mempersatu umat. Ingat ka Gus Dur waktu ka dieu kukula ditanya ieu na Gus kalau ini apa ini dari guru saya ini sebagai apa ini sebagai perlambang pemersatu aja kurayon kuari aya alamat kos gitu ka kula maneh kade doakeun khususna sa Banten umumna sa Indonesia kula mah jelema leutik atungan sakadar ya Allah ya Rabb sakumaha sesuai jeung perintah kula selalu ngadoa mudah-mudahan keluarga kula pribadi kula keluarga kula murid-murid kula santri-santri kula umat-umat sa Tangerang sa Banten sa Indonesia oge sa dunia mudah-mudahan menang ridho Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Doakeun Bapak Zaki doakeun Pak Gubernur doakeun para kiai-kiai mudah-mudahan sing barisa muka mata hatena urang bisa tobat supaya urang menang anugerah salamet fid dunya wal akhirah dunia mah Allah ditinggalkeun ku urang isin urang mun nyaritakeun dunia sugih urang paeh urang kasugihan urang ditinggalkeun mobil ngan sakadal ngadadahan urang perusahaan ngadadahan urang roh urang berhadapan jeung Gusti Allah seminggu 2 minggu buka kuburan urang nu kamari di bos-bos nu kamari di komandan-komandan nu kamari di bapak-bapak ternyata horenganan geus bilatungan awak urang nggak memulai zohir bilatungan tetapi ruh urang berhadapan jeung Gusti Allah ialah torikoh ngarana ke insyaallah iraha deui ngabahas tentang ruhna anu bisa hihiberan ka alam malakut lamun Habib Lutfi urang nyaritakeun Habib Lutfi moal angis-angis nyaritakeun Habib Umar almarhum condet moal angis-angis nyaritakeun Said Maliki luar biasa jeung nyaritakeun habaib-habaib anu geus usul ilallah lain habaib Syekh Asnawi caringin mantak dizarahan ku urang Syekh Abdul Karim urang nyaritakeun karomah Tuan Syekh Abdul Karim luhur teh ieu bae ulama-ulama Banten kukula ye geus dirangkum karomah Syekh Mansuruddin karomah Syekh Asnawi karomah kiai gitu Syekh Abdul Karim jeung sederetan ahli thariqah nu aya di Banten kukula keur diteangan karomahna ke lamun di istikhorohan bagus kukula engke endek di Citak melalui Zaki aya bupatinya dan ya Zaki ya pangitakeun jual ku Zaki duitnya jang Zaki itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dicekapkan sakieu hapunten tina samudaya kalepatan sareng kirangan hapura ka seluruh masyarakat nu sakieu lobana mencit kebona mah ya hampir 80 tapi pandaharna ti poe Salasa meuli lauk lagi hampir 5 ton tapi pan ieu kos ieu tah dan lain-lain sebagainya atuh kucuran-kucuran atuh Bapak Zaki mawa kemudian Paweha mawa dan lain-lain sebagainya 80 ieu mencitna masyaallah tapi kula mah teu ngadahar ngan sacomot-sacomot bae ngadahar tuh nah ieu mah hampura beusi anu teu kajamunya engke beusi dipersiakeun dahar aya keneh dalahar deui jeung beusi aya naon mah cau sagala jeruk adimis shalah
الحبيب محمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ سيدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا الله محمد ذو الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا الله يا الله يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ مقاصدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله يا الله نبينا الأمير فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم الله يا الله يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ مقاصدنا الله يا الله